raja tersebut teh afdol. Aya hiji raja hiji faedah dakhala Muhammad ibnul Walid at-Turtushi alal malikil afdal ibni amiril juyush. Muhammad bin Walid at-Turtushi tah ngaran kula at-Turtushi hiji daerah tempat perwalian ayana di ujung Turki. Abah kula ngangaranan kula Turtushi keur ieu hayang nyaho di sisi Jamul Jawa mete eta aya ukuran ke waktu neuleuan baheula. Oh iya aya Turtushi, tapi teka panggih-panggih eta neangan Turtushi teh ngaran aing ieu, tapi teu nyaho naon maksudna. Abah make ngangaranan Turtushi. Aya di hiji kitab teh nyaritakeun tentang daerah-daerah perkumpulan wali di ujung Turki. Di Turki aya hiji gunung, di dinya paranti perkumpulan para wali. Eta teh ngaranna Turtushi, tempat jadi daerah teh kampung. Turtushi teh kampung. Nomor kahiji teh Lubnan, paranti perkumpulan wali di Yerusalem. Ta ieu mah di Turtushi, Turki. Nah, panjang tah urang mun cerita Turtushi. Dakhala Muhammad ibnul Walid at-Turtushi asub alal Malik Afdal bin Amir al-Juyus, karaja Afdal ibni Amir. Barang asub seorang kiai Muhammad karaja, kebenaran di sisi raja aya jelema beragama Nasrani Kristen. Kiai datang ka raja teh lain dek menta sumbangan. Kiai datang ka raja lain dek menta BPJS. Kiai datang ka raja teh lain dek menta urusan-urusan dunia, tapi ngana sehatan. Nyana langsung ngana sehatan raja. Raja dinasehatan ku kiai teh datang ka ngehenen cicing teu emek teu ngomong bahkan ceurik raja. Ih saha jelema kuari nu bisa nganasehatan raja ceurik? Saha? Ayo coba. Ya kiai na ge moal aya jadi beuli kabeh kiai. Sok geura kiai mana nu teu kabeuli ku pamarentah? Kiai mana nu teu kabeli ku pamarentah? Angsongkeun coba ka aing. Mun di organisasi kiai mana, lamun di yayasan kiai mana nu teu kabeli ku pamarentah, lamun di pondok pesantren salap mana nu teu kabeli ku pamarentah. Anak geus kabeli kabeh deuk kana nasehatan kumaha tuh ja kadituna ge lain deuk kana nasehatan. Eta tugas kiai teh datang ke pemerintah teh nanasehatan lain haju ngajingjing berkat. Eta geus dibiasakeun si urang ngariung berkat, ngariung berkat akibatna wah nasihat. Nah, ciri raja teh tuluy eta kiai langsung maca syairan. Ieu panjang syairanna nama nganu di dieu setik ya zalladzi ta'at qurbah. Udah kasimpulan nama nyaritakeun kamulyaan Kangjeng Nabi, bahwa Kangjeng Nabi teh seorang manusia anu pangutama-utamaan. Urang teh can ngabayangkeun ka Kangjeng Nabi pangutamana lantaran henteu nyaho lalakon Kangjeng. Lamun urang teu nyaho ka lalakon kos kitu naon gitu. Tapi lamun urang nyaho lalakon Kangjeng, bahwa Kangjeng teh sumber daripada segala macam cara. Kok bisa jadi sumber? Allah teh nyokot tina cahayana dijadikeun nur Kangjeng. Tina nur Kangjeng teh dijadikeun langit bumi lauhil mahfuz kolam ieu kabeh meunang ti nur Kangjeng.
kakarah urang bu pohara amat tah lamun urang haju ngarandapan karena asal usul Kangjeng kakarah pohara geus urang asal ngadenge Muhammad Masya Allah kata eta teh asal urang ngadenge Madinah ya Allah ngadenge aya di urang toko Madinah oh hayang balanja hayang di toko Madinah urang ngadenge Madinah ya Allah rindu ka Kangjeng ngadenge Kangjeng rindu leuwih-leuwih Kangjeng teh penyelamat umat di akhirat anu dibere sapatil umat kan Kangjeng saurang doang Kangjeng Nabi Adam teu bisa Kangjeng Nabi Nuh teu bisa Kangjeng Nabi Ibrahim teu bisa Kangjeng Nabi Musa Harun teu bisa Kangjeng Nabi Isa teu bisa kabeh mengkerucut ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari jelema nu salamet beus teu kudu disapatan anu bisa hiber ka sorga lumpat ka sorga lempang ka sorga ngesot tapi datang ka sorga teu kudu disapatan ieu mah anu statusna geus teh kudu asup ka neraka masih ditudungan ku Kangjeng kan Kangjeng neuleuan nah ya sorga kunaon emang Kangjeng bisa ieu mah aya sholawatan tadi di sinarna teh kanyahoan kok ieu mah henteu anu ya eueuhan ih pugu di dunia sok assalamualaikum oh ibu berkat maksudnya ya mah katepakeun ku Kangjeng Nabi katepak Masya Allah Kangjeng Nabi urusan durung ngawinara tah ih Kangjeng Nabi teh seperti eta karak urang inget oh pohara mah takan hayang nyaho ka kapoharaan Kangjeng teh kudu nyaho heula asal usul kakarak kurang daek maca sholawat nu mantak ditenden di salat ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina atuh moal pati-pati ditenden di salat teh munajat ke Allah make sholawat lain sabarangan urang lamun sering maca sholawat eta ka Mekah hiber asal tiket bae ya Allah ya Rabb. Nah, ieu aya Nasrani ya kaeta teh Nasrani teh ngadenge kahebatan Muhammad datang ka nyana ngadenge raja bisa jadi ciri kula sehat seorang kiai tak eta teh dipikirku seorang Nasrani aya naonan di jero aya naonan panjang ta dongeng asli nama panjang dongeng aslina ternyata horenganan nu mantak bisa cerita ieu teh kahayang si kiai na datang ka raja bisa ngalengis jeung ceri dah ketika aya seseorang kiai anu nganasehatan raja kemudian aya muatan ulah muatan hayang jabatan ulah muatan hayang dunia ulah muatan hayang diagungkeun bae boga perasaan si kiai teh mun aing datang ka dinya haju rajana teh hudang tah aing mah hayang dihargaan kos kitu teu ceuli datang ka nasehatna didengekeun bae tetek celi datang karena sehatna didengekeun bae tah nu mantak baheula supi-supi nganasehatan raja-raja na ngadengekeun teu hayang nanaon boro dunia berkat jabatan teu hayang ulah nanaon diagungkeun ge teu hayang urang datang ka bupati deuk ngasehatan bupati urang datang ka gubernur deuk ngasehatan gubernur urang datang ka raja ka presiden deuk ngasehatan presiden kemudian ulah hayang nanaon asalnya na urang datang hudang bae menghargai urang eta geus aing mah geus sakitu geus sumbat geus tah eta teh kos kitu geus moal didengekeun ka kitu sebab boga kahayang adapun nyanana hudang urang teu hayang mah lain deui ulah aya nanaon di jero hate urang saha kuari neangan kiai nu kos kitu saha kakak dibere leutik bae ge encan datang ka imah geus ngomongkeun pun sabaraha pun
cak aja pen di seberapa eta upload 3 juta ini mana pen main 500 ini goblok tuh bupati tolong kok ya perbedaan ini ke Pudoli 3 juta aing 500 eta di jalan kene ribut ki Pudoli jeung Kipuh Kiai Haji Pendi ribut di jalan kene akibat teu beda teu akur merena padahal makan wajar kayak Ki Pudoli mangarana ge kiai asli nya mah hari ieu mah kan kiai imitasi lu sabenerna mah wajar tapi tetep ieu teu ngarasa wajar kos itu teh tah deuk nasehatan kumaha deuk nasehatan kumaha nah ieu lah geus urang ulah cerita soal dongeng eta panjang sama dongeng nu ngadongengkeun kan ahli supi nah ieu mah keur carita tingkat jelema ngadasehatan nu mantak didengikeun teh ku makhluk ku jelema di jero hatena teu hayang nanaon satungtung di jero hatena boga kahayang atuh kos kitu bae.